Aing boga kenalan awewe tina Facebook anjing meni geulis. Coba lengoh deui. Coba nyebut macan endogan. Iya mah geus pokokna mah mantap we. Juga si kucluk ya. Kesempatan aing ya. Duduk kau. Mang tuh. Si masuk gitu. Ya aing keur bunga sih teh. Aing boga ieu kenalan. Wah, awewe anjir luar binasa pokoknya mah. biasa. Oh atuh saya teh cantik. Yuk, kadieu deuleu geura yeuh. Geulis teh. Teuing, gelis. Oh, salah nanya aing. Cantik. Halus. Jiga maneh? Iya, dong. Yeuh, di Balengu sih teh. Nengok teh. Heueuh can bogaeun salaki ai maneh. Coba yeuh, can endogan. Masih gres. Aing pan geus video callan sih teh. Aing teh nga-inbox ke mititna. Ami mitina mah aya gambar profil datang. Ku aing teh terus di inbox. Set, di inbox maneh teh ngabales mere nomor HP. Nomor WA ku aing teh video callan penting teh anjing aing teh eta ketemuan si Milu mah. Milu saya teh aya batur. Nama tuh Heh. deket. Hah? Deket. Deket saya teh got. Awewe itu bener. Awewe mangna maneh awewe kajajaden. Got. Duda. Paek ira hatunya bak teh atuh ih menilila. Kawe di lembur batur manyara bak kali itu. Pikir ini Mana jika nu atoh orang indit teh kudu indit. Erek berang kayak indit. ya nyala kudu udah geus teu buka duit pisan. Heuh, da duit teh sakitu-sakitu teh mahi. Beak wae. Eksa kumaha gede ge. Angger beak maneh mah. Ya pak, kan abi teh butuh baju, tinggal itu tetangga, marui paket unggah poe, meuli skincare, hipan beak, tingali wadak beak, tingali gas beak, tingali listrik geus disada, tingali nitnut erak tetangga, tingali batur mah paket unggah poe, paket orang mana atuh. Dalin teu hayang jaga batur aya duitna eueuh. Kalah kabawarawakan duit marmot bagi duit mah. Geus urang indit lah. Oh bayar lagi atuh melintik kamari ini teh. Engke nu ada gua dicarekan rek majikan teh. Indit oge minantu aing nya salila ila tuh digawe karek indit aing mah. Lengan ararate dicabak sieun ngerenyeun saruan jeung bohong pante pacan te Neng aisal ke maneh ka mana cenah syukur aing mah geus indit mah ruam ieu ningali lagi urang teh. Teuing atuh nu duitna we atuh mah. Dong kok atuh dang ngora keneh riweuh dikawinkeun. Ai maneh ku aing ngaran kawin teh ibadah sia teh. Terus kieu tinggal di kababayut pan. Si ari kadingan mah. Keneh mah meureun moal kieu moal lieur. Komo aing mah leuwih lieur ngurus anak maneh, ngurus salaki maneh. Nah kumaha teh yeuh mun kitu urang teh jiwa usaha gede. Apa sorangan aing jiwa lalagasan meureunana di kumaha rasaan? Geus lah, mama wae lah kalieur ah. Ih aing maneh bawa ngomong teh aing demi kebaikan maneh aing mah. Ih, natarogan boga budak teh. lengan ararate dicabak sieun ngarenyet sagaya euy. Gaya tuh aing mah kolot-kolot ge kasep, gaya rapi siga maneh caludi. Di mana Pak? Aing tita caludi aing geus gaya kieu. Bapak mata geus rabun kudu ka rumah sakit, Pak. Aing ke rumah sakit. Cik balik salah mata ka dokter. Sakieu urang ganteng nah gagah kieu jiga reja aram. Cigera tempot ditempot teh jiga rabun di dinya mah euy. Maneh mah kalah ngacaprak jiga lain ka kolot. Jiga ngomong jeung gelo aing mah. Diuk atuh nagong we nagong di dieu nagong. Pak geus gaya kieu rek ka mana, Pak? Ya badit di lembur hese neangan duit pangabutuh nyedak tapi pendapatan nihil Sarua urang ge pengangguran, Pak. maneh mah pengangguran geus buka pamajikan aing mah buka pamajikan Sarua aing ge hese gawe mapaina teh, Pak. hese kumaha sia mah gagan molor Da molor oge menang duit aing mah ge aya nu mere. duit di mana Aya urang mah aya nu mereng ke. aing kah lieur ngomong jeung maneh mah juga ngomong jeung nu gelo geus lah aing indit lah. Lengan ararate dicabak sieun ngarenyet
sarua jeung bohong. Leutiknya awal kana mah. Anu kana mah leutik teh hideung. Tapi biasa mah anu hideung sih masuk ada barang teh. Ya, daripada mau diimah, kumis we baplang. Barang nama leutik. Nah, kada we itu. Baju putih. Dua lah, besok ini lah. Karena goreng poe imah ini teh. Mah, kan sekali. Aya naon ieu maneh mending ririweuh aya naon sih urang mah bareng gawe. Laki nu kamari kenalan ti nu Facebook kayak hadiah ayeuna. Bae ulah di bawah dia. Aya maneh loba duit mah teu. Nya cik nama loba, bae tulah salaki eueuh ieu. Mana nempo aing betulna? Tinggal dikira. Apa cek lagi sih aku mah ieu. Bae mah nu biasa naon hideung loba duitna mah bareureum duit. Bae. Wah, ada gono di luar mah. Buat bunga. Duh, ning. Kurudu kieu nyai. Hah? Semasok makro. Tenang we atuh kayak kuaing dibere komisi. Mau jadi ilu urang Hah? mah. Ka mana maneh? Bumbung anak kawe. Hah? Ka ditu we karep ya. Cih, si peledak-peledak kitu. Bumbung. Milu sia teh. Bumbung Pan be aing aya batur maneh, ke maneh video. Jang bukti sia teh. yang duda. Hah? Ih, geblok-geblok gitu si kutu kupret sia ih. Peledak-peledak kunyuk teh. Selah aing sorangan we lah. Kukuruduk pisan aing mah jalan aja teh. Lamun teu geulis mah da embung. Itu juga nama euy. Wah, eta mah spek aing pisan. Idaman ieu mah. Teu gagal. Iya, laras ya. Iya, A. Neng Pikiti. Ini aku. Kenalkan, A. Ini Mama. Oh iya mama. Secantik anaknya. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya. A. Terus kenal sareng Abi-nya. Berarti A, ieu mah di bumi atuh, A. Mending jalan-jalan wae, A. Hah? Jalan-jalan. Pan bae ka dia tuh, Neng. Ya biasa tuh A daripada di bumi. Kan di bumi si Mama. Si Mama di bumi mah yuk. Kira deui A pendak sareng Abi pan. Abi mah enjing mah moal bisa ka mana, A. Mending ayeuna wae mumpung enggak hujan. Juga enak macan aku amang kali itu nya jalan-jalan sini tapi kade ieu balik na kudu martabak skincare jang magus beak lipen beas tak kade pokok utama mah biasa kudu nyangu kudu barang dahar kade nya tong poho oleh-oleh na we pokoknya juk kali arulin lah cig aya nama marangkat wae kali itu juk mama ka bumi heula nya juk Kala tuh sakedap calik lah di dieu. Neng. Ya. Di dieu heula. Kayak kena saha Jasan aya tamu. Ya wajib majikan urang. Neng. Oh iya Bapak. Nah. Pak, abdi pipalihan itu bade kasih Neng. Pas kabeneran pisan ieu bapana dongkap. Neng. Si bapak ieu meni ganteng kumisna meni baplang Neng. Hebat pokona nama. Berarti Neng. Ieu si bapak kan ieu meni ganteng kieu. Kumaha putrana we meni geulis gitu. Bapak. Pasti mana bapak teh? Ieu saha bubu bapak? Pak, abdi teh calon minantu bapak. Tah, calon si Neng. Ya tingali ganteng teh, Pak. Pokona mah bapak tong selampang lamun si Neng jeung abdi. Abdi mah seueur, domba aya, sapi loba, sawah lega. Pokona mah sagala aya, bapak mah bakal kabawa beunghar lamun abdi nikah jeung si Neng. Tong hariwang, Pak. Neng, Bubu bapak aing salakina. Hah? Padu wae. salakina kumaha bapak? Aing salakina apal teu? Neng. Ieu nu leres, Neng. Hah? Nya Neng nikah ka sepuh ieu. Neng, iya saha ieu Neng? Hah? Iya saha Neng? Iya saha? Hah? Saroge, A. Hah? Waduh. Gini bet kieu. Anu suaing di alam ganteng. Aduh wae. Sok kumaha jeung aing enak. Kumaha tuh Pak yo? Abdi mah terang aja na si Neng napan abdi kenalan dina Facebook nyebutna ge lengot tacan endogan, tacan gaduh salaki. Nah ujug-ujug ayeuna ka dieu Neng ge boga salaki. Berarti mana kitu ge bapak teu kapake.
Urang mah teu salah ah. Balik nuhun pala. Neng, hayolah. Rugi aing ka dieu coba jalan balangsak deh. Anjay.